Assalamualaikum. Salam. Gimana euy? Sageus bah. Sager. Di mana? Ada itu bah euy. Sebenarnya orang teh los kaditu ka dieu dengan pagawean cing sigana aya babaturan paribasana kenalan anu boga paribasana perusahaan ke naon ke. Oh, yang gawe. Kabeneran Sabib. Aturan Abah. Kamari teh nangan karyawan. Mainnya boga perusahaan iyalah perusahaan dagang bakso. Bisa hayang tadinya. Nyapu gue itu tagawe urang teh tanggung mah wadah kan bae urang mah. Ieu mah teu kudu make lamaran Sabib. Teu kudu make lamaran. Gratis. Batur mah kan yang digawe teh kudu make lamaran naon tek-tek beungeu. Ieu mah eueuh di baturan Abah teh daek dagang bakso. Heuh aya syaratna. Cing. Jadi kieu cek baturan Abah teh, Abah ge jadi bingung, karek bingungna teh sampai ka ayeuna bingung keneh. Kieu syaratna teh cenah. Wah, cenah bisa aya baturan nu hayang dagang bakso sok kakuring. Teu kudu make lamaran naon. Heueuh cai teh kumaha kitu? Ngan aya syaratna cenah. Syaratna naon cek urang teh? Heuh yang misi dinya daek. Syaratna mah kudu boga roda sorangan. Hijinya. Terus boga bahan-bahan sorangan, ya bahan-bahan teh meureun bakso, mie, bihun, bumbu-bumbu. Kudu boga sorangan jeung tempat sorangan cenah ngomong kitu. Jadi kitu. Heeh. Kela. Pikir kala. Atuh kitu mah aing kudu modal sorangan, mun aing kudu dagang sorangan atuh kitu mah. Tah eta menjadi Abah bingung teh. Abah ge sampai ka ayeuna kepikiran, atuh berarti teh kudu ngabodal sorangan mah nya meureun kudu duit sorangan nya. Atuh kitu kan kena kehe atuh kada usaha aing kudu ngamodal sorangan, kudu neangan duit di mana aing teh. Geus nyawa tak kieu teh nang gawe aing mah tak kieu teh. Sarua jeung bohong aing ngabung-abung ka kolot. Kudu kumaha tuh baturan Abahna itu cari ka teuing teh nyaho aing balik. Edek ka mana Bib? Balik. Edek mah gawe teh. Moal. Ada pikir teh.